Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atunun kana parantos maparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasayanana sing dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra, wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Saberas teu nyangkong tingkan waktos, urang kawitan we dongengna. Prung ah. Punten, assalamualaikum, punten sampurasun araya gitu. Oh, araya gitu, punten. Barang ngadenge nu uluk salam teh di jero imah paman minta tuh ujug-ujug nembalan. Dukaku naon bet kawas nu ngadengikeun heula. Padahal samemeh aya nu pupuntenan masih dikena kadengikeun ting gerendeng ngaromong di jero. Punten, aya calik mang madasan teh. Ceuk padaen rada bedas ayeuna. Saha? Bet kawas-kawas tatamu tabi. Ceuk paman minta berai muka panto. Oh, sim kuring nun. Ti Bojong. Baruk ti Bojong. Mangga tuh calik ka dieu bae ka jero. Nah, pikir sawe naon. Bet asa sisinantenan teuing. Sakieu nya poek bulan teh. Keur sarurumpangan usak asup ka lembur singkur. Tembal paman minta bari ngodok dompet ududeun. Sanggeus diuk dinu kursi hoe song disodorkeun ka padaen dompet ududeun teh. Oh puguh, iyo akang terek masrahkeun anak paminta yo. Da bubuhan teh aya deui nu wajib ngurus aya budak lian teh sifat pamana panginten. Nya eta ki dasan pisan. Nah make dipasrahkeun ka kuring. Cek Mang Dasan. Nah ari bapana geus teu kuatan ngurus anak hiji. Tapi ra anak hiji. Hor apan paminta teh tos maot. Kulan? Tos maot. Padaen bari tuluy dicaritakeun ti asal muasalna nepi ka tamatna. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Karah paminta teh geus maotnya. Ceuk Mang Dasan sanggeus rada dila ngahulang. Kumaha ari imah katut parabotanana? Kusaha ayeuna? Oh, teu kusaha. Malah imahna ge dikunci keneh. Kuncina dibawa ku ambu minta. Mitra pohara kagetna minta dina hatena. Ningali paroman nu jadi paman bet pikasieun. Jangkung badag budi amprotan bari jeung dinu leungeun kenca katuhu ditato. Make kongkorong rante anu gararade jeung make gelang bahar meuni reuteum kenca jeung katuhu pikasieun jeung boga wirasat goreng jeung deui nah bet teh jiga-jiga nu reuwas atawa watir ngadenge dulur maot sangsara teh bet kalah siga nu atoh make nanyakeun imah jeung paparabotan ku saha sagala. Ya ayeuna mah saheulanan keun bae cenah cicing di dieu budak.
Kan baik di dia. Budak teh sugan betahun, da bubuhan kuring nu jadi pamana wajib ngerawatan. Tapi eta bener eta. Imah jeung paparabotanana masih area keneh. Cuk Mang Dasan. Oh, araya kene. Mitra kaum dangu singketna sanggeus minta dipasrahkeun ka Mang Dasan. Padaen tuluy gura-giru mulang. Sieun kapetingan di jalan. Mitra kaum dangu. Ari paman minta teh nuka telah namang Dasan teh dicirempekna nya jegut teh mah. Buktina imahna gede, paparabotanana loba, sarta royal kana kadaharan. Tapi hanjakal sok nginum minuman keras, pamabokan, jeung anehna teh deui teu boga pagawean, henteu usaha nanaon. Ari isuk-isuk teh teu aya deui gawena lian tinggung ngucel hayam adu atawa domba adu. Hayam adu teh lain ngan ukur hiji dua bae tapi aya welasna. Atuh ditepas jeung dipangkeng imah teh mani pagalituk kurung hayam bade jeung jorok tara rajin diurusna. Nepi ka kokotorna remen tara dibersihan, bauna nyambuang ka sakuliah imah. Kokituna najan kakalak sapoe dua poe oge minta aya di imah Mang Dasan. Rarasaan teh geus mang minggu-minggu bae. Kutina tebetahna sanajan minta dibere dahar cukup jeung teu capek ku gawe dengan ukur purah maraban jeung ngampihan hayam adu, tapi angger rarasaanana mah tebetah saleutik-eutik acan. Nah paman aing teh bet royal teuing jeung nah mana tara kapanggih barang gawe nya. Kuli henteu, dagang henteu, sumawona tani. Tapi hirupna meuni sakitu senangna. Ari bapa aing jenatna heuh usahana kacida getolna tapi nahabet tetep malarat jeung ripuh wae. Ceuk minta dina jero hatena. Kadepruk manehna tiarap geus kitu tuluy ngorondang. Angsrod. Nempo tina reregan ana bereh teh mana horeng pamanna teh anu ngaranna Mang Dasan jeung 3 jalma anu sejen keur ting karusiwal bae muka hiji kop minta ngagerantes sorangan bari anggar ngadepong nyerangkeun. Mitra kaum dangu, ari diteges-teges eta jalma nu tiluan teh beungeutna bet diperong ku mehong. Ras mehna inget kana carita atawa dongeng kolot zaman baheula. Yen jalma-jalma anu pandena kitu teh tailian iwal ti jalma nu jarahat, rampog atawa begal. Lamun ngalakukeun kajahatan beungeutna sok perong ku mehong, sangkan teu beunang ditangetkeun ku jalma sejen. Paman aing teh yakin pisan jalma teu bener. Lain jalma bener lain geus tangtu bangsat, kapala begal atawa kapala rampog. Samborong royal kana sagala rupa jeung resep kana adu-aduan deui. Da pagaweanna teu parok jeung batur. Paingan bapa aing tara caruta carita yen aing boga paman
Da moal panujuan kan dasan jeung eta tilu jelema teh pohara aratoheunana. Barang nenjo si koper jeung peti anu sakitu lobana. Kakaraon oi. Kakaraon teuing balang siar sakieu untungna oi. Bagja syukur bagja kumanjangan oi. Cek Mang Dasan kanu tiluan bali ngaluarkeun eusi koper teh sarupa-sarupa. Kapan nya duh bagja mun unggal balang siar bebeunangan sakieu untungna meureun urang teh tareh beunghar. Cek nu saurang bari nyusutan merong dina beungeutna. Harita keneh eta barang-barang jeung duit teh tuluy dibagi-bagi. Ari nu panglobana bagian mah Mang Dasan. Da manehna nu jadi kapalana. Geus beres babagi tuluy eta jelema nu tiluan teh ting laleos. Duka ka mana badalikna mah. Mang Dasan kalacat unggah ka luhur para bari ngagembol barang-barang gelap teh. Baris diteunden dina para sarta sanggeus beres gancang manehna turun deui. Ari koperna jeung peti besina urut wadah duit teh tuluy dibawa ka sumur. Lung weh dialungkeun, dikunculungkeun, ngarah taya nu manggihan. Mitra kaum dangu. Sanggeus balik deui ka imah Mang Dasan pok ngomong kanu jadi pamajikanana. Dibarung ku beungeut anu marahmai. Manehna isuk subuh-subuh kudu buru-buru indit ka pasar baru. Nya bawa ieu gelang sapasang ya. Ka babah miun anu biasa teh geuning. Kamasan nu di jero pasar teh menta dipangrobahkeun potonganana gitu. Sarta mun geus anggeus tuluy jual ku maneh ka toko ence bakar nya. Sabaraha bae payuna. Tah, ari yo kongkorong yo. Sina dibawa ku si minta bae, bawa ka Pak Gade sina digadekeun. Barang minta ngadenge omong pamana samodel kitu, hatena ngadak-ngadak ngageter tepugu. Tina sieun alabatan ku nanaon bae, sabab cek ingetanana lamun manehna pipilueun atawa campur tangan kana barang gelap geus tangtu. Awal akhir menang kasusah. Nu tangtuna bakal unggah balewat tangan. Tibatan daek di titah ngagadekeun barang gelap mah. Kajenting nandangan lapar bae aing mare kabur. Tapi kumaha lamun paman aing maksa di tanah. Kari-kari aing keukeuh teu nurut kana karepna, duh meureun bakal mahala ka aing. Tapi nya mending kabur aing mah. Tapi aduh jadi bingung. Nah aing teh leuwih hade ingkah bae ti dieu kitu. Sanggeus dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun jeung ditimbang-timbang. Jol weh manehna boga ingetan anu rada hade. Mending oge buru-buru kabur. Aing rek kabur arek ingkah sarta menta buang bolongan ka padaen. Kumaha pihadeunana kadar barang dahar kumaha behna we, kumaha milik. Dapikeun mondok mah kapan aya keneh imah ditinggal kolot oge. Cek manehna bari terus hanjat kana paranti sarena gek diuk bari nyarande kana palang dada. Salila-lila minta ngahurun balung bari tanggah kawas nu keur milang rangka.
Mitra kaum dangu Satacan manggang neraskeun ieu dongeng kamari teh aya komentarnya ti Mamah Tita upami telepat mah nya. Mang supados adil cenah anu dinu YouTube oge. Say hello mang disenggol cenah nya. Tong dinu TikTok wae cenah kitu. Mangga. Samantawis minangka apresiasi ti Mang Anggang kanu parantos mararanco dongeng Mang Anggang boh dinu TikTok boh dinu YouTube. Urang sebatan hiji-hiji tapi moal unggal dinten tiasa kumangang disebatannya para wargi mitra kaum dangu nada dihapunten bilih aya nami-nami anu teu kasebat panginten teu acan komentar dina dinten Salasa kaping 21 Oktober tahun 2025 tabuh 10 kirang 15 menit nya manggang ayeuna ngarekam tabuh 10 kirang 15 menit dina dinten Salasa kaping 21 Oktober. Urang awaskeun heula anu dinu YouTube nya. Tah manggang bade ngaoskeun anu tos kalomentar dina dongeng lalampahan si Minta episode kahiji nya. Lalampahan si Minta episode kahiji aya manakin Manco Prung Teh Mimin Nur Cahya hatur nuhun para sadir aya oge tah anu manco ti dongeng kuntilanak sasak dengdek Kang Edi Setiawan nya Dramaga Bogor manco hatur nuhun aya dongeng Agus Jamil tanya Kang Ade Rosadi dukun edan cenah muhun dukun edan tukang tipunya kamari mah aya nu baper cenah manggang tong nyandak Sultan Ageng Tirtayasa cenah bilih kualat gitu paneta teh dukun palsunya sanes turunan Sultan Ageng Tirtayasa eta mah ngaku-ngaku wungkul bapernya saking saena naskah sareng panginten saking saena anu ngadongeng sehingga anu maranco oge kabawa katipunya sanasib sareng Bah Wiranta. Tapi teu sawios mitranya hatur nuhun kanu parantos hadir aya Neng Alika nya assalamualaikum bismillah insyaallah abah hatur nuhun Neng Alika parantos hadirnya Neng Alika oge Mamah Tita hatur nuhun aya Teh Mimin Nur Cahya tanya dina dongeng si Minta tahun 1806 rupina teu acan peristiwa lautan api nya Pak Haji teu acan lautan api mah kadieu kadieuna kan agresi militer Belanda kadua tos merdeka eta mah panginten nya hapunten upami manggang lepat aya Pangkeh Doyong ngan ngariung kembali Prung saun hatur nuhun aya KYL Julaika nepangkeun Abdi Rahmat di Jalan Kopo Cirangrang mang hatur nuhun Kang Rahmat wilujeng hadir di Jalan Kopo Cirangrang aya Kang Asep Budi Bandung manco terus saun hatur nuhun Kang Asep Budi aya Kang Holil wae ti Malaysia upami telepat Kang Holil teh nya hadir mampir Prung hatur nuhun aya Kang Edi Setiawan Dramaga Bogor hatur nuhun Teh Eli Karwati nuhun hadir manco like sareng komen judul enggal Mang Haji episode nu kahiji ngupingkeun nadi sarangan ku hujan payus pisan Mamang Prungah saur hatur nuhun Teh Eli Karwati nuhun bager terakhir aya 2D tanya aya wiroknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la haula wala quwata illa billahil azim ti Demak hadir ngiring ngadangukeun dongeng Mang Anggang rahayu sagung dumadi hatur nuhun Kang Wirok Mas Wirok terakhir Daarul Rizal nya Daaruh Rizal panginten punten upami lepat assalamualaikum Mang Anggang kumaha damang duh carita zaman baheula mah meuni saredih pisan saudara mitranya tah Mang Anggang diaoskeun ayeuna supados teu nyaten hutang ka Mang Anggangnya hatur nuhun kanu parantos manco mangga komentar wae sanaos Mang Anggang teh di senggol unggal wengina unggal dintena tapi ke suatu saat pasti Mang Anggang akan menyenggol kembali nya hatur nuhun anu pasukan YouTube anu parantos maranco di dongeng Mang Anggang dinu judul lalampahan si Minta episode kahiji dina kaping 21 bulan 10 tahun 2025 tabuh 10 wengi kirang 15 menit nya upami anu komentar langkung teh eta moal kaoskeun di dieu kumargi Mang Anggang tos beres ngarekam nya nuhun hatur nuhun ayeuna urang ngalih kanu TikTok hatur nuhun Neng Lilis parantos manco masih aya Neng Lilis nuhun bager parantos manco nya aya Teh Lina nya nuhun Teh Lina aya Teh Eka nya
aya Neng Isma, Aisyah Isma Malia hatur nuhun. Kian sakedap Neng Lis di Jawa Timur nya, Teh Lina ti Ujung Berung, Neng Isma ti Pangandaran, Kali Pucang upami telepat. Bang Rakel hatur nuhun teh aya Bang Rakel ti Bogor nya, nuhun Bang Rakel. Anu nuju Mancen di Bogor, anu linggih di Tasik. Baktos kapal wargi anu araya di Pademelan, Bang Rakel nu aya di Bogor. Aya AEQ ya, AEQ pengrajin sepatu anu gaduh wewengkon Ciwidey yang sering pulang pergi ke Cibaduyut. Hatur nuhun AEQ kasep, mudah-mudahan sehat sadayana. Baktos kapal kaputra kami wah istri sareng kulawargi sadayana nu aya di wewengkon Ciwidey. Aya babeh tanya babeh ti pasar Rebo upami telepat atau pasar Minggu babeh pasar Minggu atau pasar Rebonya manggang hilap pasar Rebonya babehnya pasar Minggunya pasar Minggu babeh teh atau pasar Rebonya hilap manggang. Hatur nuhun parantos manco nya babehnya. Aya Bang Uje pasar Minggu mohonnya pasar Minggu Teh Lina hatur nuhun tos ngawartosan pasar Minggu mohon. Baktos kapala wargi sadayana pasar Minggu nya babeh mohon hatur nuhun babeh. Baktos kapala wargi sadayana ka keluarga besar konveksi nya, konveksi anu aya di pasar Minggu khususna kanggo babeh kumna kanggo sadayana palawargi mitra kaum dangu manggang nu nuju madang manco ngadongeng manco dongeng manganggang nya hatur nuhun. Baktos mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan ngurus rahayu berkah salamet. Aya Bang Uje nya, Bang Uje tanya anggota tentara yang punya kawasan Baros upami telepat banyak petugas kesehatan anu ayeuna nuju Mancen tugas di Kalimantan nya. Mudah-mudahan Bang Uje selama bertugas di Kalimantan dipasian karahayuan, kesehatan, dipasian keberkahan, sareng dipasian rezeki anu ageng, sareng pang-pang nama dipasian kasatiaan gitu nya. Kasetiaan kanu nguseup paginten Bang Uje gitu paginten. Kirang langkung nanya Bang Uje nya. Terakhir aya sabda alam hatur nuhun sabda alam. Sabda alam hatur nuhun anu gaduh wewengkon Gunung Buleudnya Panggarangan Banten nuhun. Oge Bang Jack yang punya kawasan Tangerang nya, Bang Jack teh tiga raksa upami telepat tapi Cikupa. Bang Jack teh oh Abah Kis mohon aya Abah Kis mana Abah Kis teh aya teu katingali ku manggang di Abah Kis akunna teh aya teh Abah Kis ka mana Abah Kis. Hatur nuhun Abah Kis yang punya kawasan TVRI Bandung nya, karyawan TVRI Bandung. Baktos ka keluarga besar TVRI Bandung sareng ka keluarga Abah Kis pribadi maksud teh punten. Aya Akang Cucu wilujeng hadir Akang Cucu mung sakitu nya mitra mangga mitra supados teh nyangkolong teuing kana waktos urang barandungan deui dongengna brong. Ti barang lilir janari nepi ka subuh minta terus bae nyileuk. Kutina jul-jol pikiran nu teu pararuguh. Kira-kira jam 4:30 torojol bibi minta datang nyamperkeun ka pangkeng rek ngageuingkeun. Minta geura hudang embi antar ka pasar. Kulihat minta hudang bari gigisik api-api tas mondok. Nah indit ka pasar teh bat subuh-subuh teuing bi. Ih atuh ngarahiuh jeung ame teh beakeun beliun.
Sanyana mah lain sieun beakeun beliun eta mah. Cek Minta dina jero hatena. Aing ge nyaho tapi sieun ku polisi. Waktu teu karasa nyerelekna. Dina kaayaan anu masih parowek keneh samemeh indit Mang Dasan ngaharewos kanu jadi pamajikanana. Mana sing hati-hati. Bisi kumaha onam. Jeung kasih Minta sing asak papatana. Ih, atuh puguh bae hati-hati mah da lain kakara ieu. Tembal pamajikanana beri tuluy ngajak indit ka Minta. Mitra kaum dangu. Di jalan pok bibina ngomong, "Minta, embi teh butuh ku duit keur balanja ayeuna teh. Cing ieu panggadekeun kogorong embinya." Duka tuh bi. Kuring mah tacan terang kana urusan budak gade teh. Da saumur oge kolot-kolot kuring mah tacan nyorang ditangga gadekeun. Ih, gampang. Ya, pamaragapkeun ku maneh. Ari teh nyaho mah atuh muruhkeun bae ka tukangna dipak gade loba. Cek bibina bari ngasupkeun kalung dibebeskeun kana pesak Minta. Waktu harita geus lain di kieuna bae Minta bingungna. Ari ngagugu kana panitahna bibina da puguh pibalayeun. Ari teu digugu da sakitu keukeuhna. Nah aing teh mending lumpat bae kitu ayeuna. Meupeng poe keneh terus jumput kanu buni. Cek dina hatena, tapi kumaha bibi balik deui bebeja ka emang kumaha yen aing kabur bahaya. Tangtu aing diteangan sabab maena boga curiga yen aing geus nyaho kana sarasiana. Mana teu daek dititah ka apa kade oge. Jabati kitu lamun aing kabur ti lebah dieu geus tangtu sasab da teu nyaho jalan aing teh. Sanggeus mikir kitu Jol aya ingetan anu leuwih hade. Leuwih hade engke bae aya datang ka dayu. Tah tidinya aing rek ngejat. Terus jumput ka imah padaen. Cenah. Bari terus lempang ngislik nuturkeun bibina. Kira-kira 6:30 isuk-isuk. Minta jeung bibina geus nepi ka dayeuh, tuluy ngajugjug heula ka Pak Gade. Kantor pagadean mun ayeuna mah. Tapi tacan daratang da isuk-isuk keneh. Harita Pak Gadena tutup keneh. Ponggawana oge tacan katempo cukang irungna acan. Aduh hanjakal tutup keneh Pak Gadena. Kumahanya. Kieu weh. Maneh kapaksa kudu milu heula ka pasar. Hayu teh heula lempangna tuh. Teh heula lempangna ulah mandirikeun maneh we atuh bisi kuculik Atuh da kuring mah teu tutur lempang gancang-gancang bi lain ngahaja mandirikeun maneh. Tembal Minta bari terus lempang rada gancang. Heuleut sawatara jongjongan Minta jeung bibina geus datang ka hareupeun pasar. Di palebah nu loba jelema. Basa bibina lempang rada balangah. Balicet. Minta ngabalicet, gancang bae ngabalicet. Bus abus nyulusup kana rombongan nu loba jelema teh. Tuluy maju ngulon, geus kitu mengkol ngidul. Alhamdulillah, ayeuna mah aing geus lepas di tangan bangsat. Cek Minta dina hatena bari haruah hareho. Capeun. Tas lulumpatan nu sakitu jauhna. Teka catur di jalana, kajian jauh teu burung cunduk, kajian anggang teu burung datang. Barang Minta datang ka imah padaen, harita ambu daen kasampak keur ngosrek bae sasapu di buruan. Da isuk-isuk keneh. Ari padaen geus eueuh indit ka pagaweanana. Waktu ambu daen nenjo Minta datang, anak pok bae mehna tumanya. Alah. Nah aya naon Minta isuk-isuk geus datang ka dieu. Henteu we dayat. Henteu bi. Ngan aya perlu bae seutik ka Mang Daen. Aya perlu ka Mang Daen? Henteu we selud. Aya perlu naon atuh sia teh? Ambu daen bari semu haseum.
Ari bener mah aya perlu ya gerapok caritakeun kambi. Da tunggal keneh. Lah puuh minta teh. Pohara teu betahna di Mang Madasan teh, Bi. Alah, dasar si selud. Jadi pangna maneh datang ka dieu teh rek minta dirawatan kitu. Yeay, henteu we selud ya. Di paman sorangan wae anu jegut geus teu betah sia teh. Komo deui aya di dangan-dangan kawas aing anu sakieu malaratna. Teu betah so teh lain dumeh kurang dahareun, Bi. Naon atuh? Kuring mah pohara teu betahna teh peda cicing dipa. Peda di pasesian maksud maneh teh? Peda di pasesian? Ku aleman-aleman teh sia teu ngarawasakeun. Lain peda di pasesian. Kunaon atuh? Kunaon? Pangna teu betah teh kunaon? Ambu Daen bari neuteup ka minta. Bari gulak-gilek teh ka sabaleun. Mitra kaum dangu. Tidinya mah barabat ku minta tuluy dicaritakeun satara basna. Yen pamana teh jadi kapala bangsat. Sarta manehna dititah ngagadekeun kongkorong beunang maling teh. Mitra kaum dangu. Sanggeus minta tamat cacarita, Ambu Daen paromana ngadak-ngadak robah. Urut baeud teh jadi mesem jeung marah mai. Alah. Dadah teuing ari nu kasep. Mana ayeuna kongkorongna? Mana kongkorongna cik ngilikan coba ka dieu mana? Harita minta teboga pikiran atawa timburu naon-naon. Sarta teinget kana pibalukareunana gancang bae kongkorong teh ditembongkeun. Alah. Mani alus naker. Alah ieu mah. Anu eneng lilis anu teh eka anu geus bage eleh. Ieu mani alus pisan. Cek Ambu Daen bari atoh. Atuh ieu mah lain barang lulumayanan. Rantena emas. Jeung matana berlian. Maneh geus dahar acan minta. Kulan Bi? Maneh geus dahar encan. Acan? Lapar atunya. Enya? Ke cuang ejo. Nama yap. Kadiekeun heula eta kongkorong. Kurang rawatan kumbi. Ulah digagawa ku maneh bisi leungit gagabah teuing. Ya, tapi omat ulah rea cacarita kanu sejennya. Komu ka mangna mah sanajan sakecap oge kade ulah wani-wani bebeja. Ya, dengekeun minta jalu kasep bager. Hanas maneh rek cicing dembi. Heug teh teuing. Daharnya sare mau burung diurus. Satungtung indung maneh teh can datang mah. Ya, lain gitu kayang maneh teh. Si kasep. Ambu Daen bari ngarebut kongkorong tina leungeun minta. Tuluy beus we diasupkeun kana saku kutangna. Mitra kaum dangu pohara minta kagetna. Talajak Ambu Daen anu samuel kitu teh bari basana sanajan lemes tapi karasana meuniku kasar nepi ka wani ngarebut barang gelap atawa beunang oge disebutkeun barang pibahalaeun. Kuala eta taya papadana bae bingungna. Ari teu dibikeun meureun moal menang cicing di imahna. Jaba kitu teh bisi jadi cilaka kana dirina sabab lamun manehna dikelakeun ku polisi ku Ambu Daen yen geus mamawa barang beunang maling beuh geus tangtu matak cilaka 17. Ayeuna kumaha atuh nyapi petaeun aing. Kitu salah kieu salah.
cek minta dina jero hatena. Lah kaduhung tadi picen bae eta barang. Meureun moal jadi pikiran. Tapi ayeuna mah da geus kieu kajadianana. Nya kari kumabehna bae lah. Da lain karep aing sorangan. Hanas di akhir matak jadi mamalak ka ambu daen nya mangsa bodoh teuing da bongana. Kolot-kolot teu boga bebeneran. Sek Manggang teh mah tua sudah pasti dewasa sebuah pilihan ya Manggang. Oh iya teh. Mau Manggang kieu. Cagur. Heh minta. Buah maneh teh can dadaharan ya minta. Cek ambu daen nanya deui marah mai. Bari ngusapan tak-takna. Los. Ka itu los, ka dapur. Bisa rek dahar mah ka dapur cik. Agen baby, tacan hayang dahar. Naha. Kapan tadi ngaku lapar? Los ka itu los, ka dapur. Bisa rek dahar mah ka dapur, kasep ka dapur. Moal bi, tembal minta. Nu tadina beuteung lapar oge jadi ngadak-ngadak ada reungap. Hegatong ke bae nya. Barang jeung mangna nya. Ada ayeuna tacan hayang mah. Ambu daen bade terus nuluykeun sasapu. Mitra kaum dangu kulantaran tipe tingna kurang sare, katambah-tambah capek mantas lempang, najan harita isuk-isuk keneh oge, sungut minta geus merelak bae heuai. Adu tuluy bae gogoleran ditepas, sarta teu geus selila, reup bae manehna sare. Geus biasa pisan. Lamun urang keur aya dina jero ruwed pikiran atawa keur dina kasusah, najan keur sasarean oge eta karuwed pikiran teh sok karasa bae. Buktina sok terus kabawa ngimpi. Pon kitu deui minta harita. Dina sajero keur sare impianana estu rupa-rupa. Mimiti ngimpi indit ka Garut neangan indung bapa. Tuluy ngimpi diudag-udag ku Mang Madasan nepi ka beunangna sarta tuluy di Borogod jeung di Tenggelan. Ngan halina bae ditulungan ku Padaen. Singkat ieu carita. Sanggeus kira-kira menang 2 jam lilana minta mondok. Padaen datang ti pagaweanana. Barang nampo nu keur sare teh. Nu teh lian iwal ti minta atuh tuluy bae digeingkeun. Kara, ilahi ngisuk-isuk keneh geus aya di dieu minta. Nah irahat di Cirompok. Kumaha betah di ditu teh? Nya moal salah bae betah namanya. Meureunnya da cicing di nu beunghar, tur di paman sorangan deui. Ngomongna kitu teh Padaen bari ngusapan kana punduk minta. Kuliat minta nguliat brai benta pok ngomong. Lah nu matak Mang cek minta bari ngalangis. Duka kumaha sababna bet pora teu betahna. Baruk teu betah. Na teu betah kunaon? Nya eta duka. Ngan karasana bae teu betah. Padahal tacan maguk saminggu tapi nama geus asa mulan malen bae. Sabot minta ngomong kitu, Jol datang ambu daen ngerojol ti dapur. Nyari geus puguh teh betah mah di paman sorangan leuwih hade cicing di dieu bae minta. Atuh ngurus-ngurus hayam di dieu mah tuh aya si Margola tuh.
atuh aya bae dahareun urang barang dahar dina obeuhna urang barang siar. Lain kitu bapana. Oh, puguh bae da kudu kitu jelema mah. Cek padayen bade semua atoh. Tina kayung-yun ngadenge omongan pamajikanana anu sakitu daredehna. Da biasana mah sok hasem ari kasemahan ku saha wae oge atawa aya nu rek milu mondok teh ku sieun-sieunna kasorok kejo teh ya. Mitra wanci mancaran keneh oge harita panon poe geus surem kapiningan ku mega anu ngayang di luhur langit nu bekelila bagi kandel nu akhirna sang surya teuleum dina gulungan mega. Atureup jadi iuh angina gelebug tarik nebak kana tatangkalan ting palenud jiga rek peunggas kalakai narabeng haliber dahan garing maruragan. Manuk-manuk ting kalayang kawas anu sawan malah aya nu notogkeun maneh terus mubus kanu buni sieun kapangpengkeun ku angin anu sakitu tarikna. Sorana syah ngaguru handaruan mata keung jeung mata paur. Rai berang datang nimbungan minuhan herang mata repeti ngajirim di ngesian lulurung batin. Waktosna mitra kabujang seep cag urang tenden heula di handeuleum hieum geusan sampuraneun cag urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.